Seperti biasa, sebelum menonton dibiasakan subscribe dulu. Kalau tak subscribe, tak pecahkan HP kalian. Begini cara subscribe. Mah, Naon wis? ayo susu apa mah? Eueuh beak. Oh, eta wedo dibungkusan. Ih, teu hayang teuing. Ari maneh rek ka mana tuh? Arek nantang si Asep main catur, lamun teu nyusul heula mah bisi eleh. Lah, hayo we ulin. Main mah bantuan mama. Atuh rea mah, tuh we kasih teteh. Astagfirullah, boga anak. Nu hiji ulin wae, nu hiji sare wae. Ya tuh eta mah pagawan awewe mah, aya geus si teteh nu kokoret mata. Udangkeun atuh. Ya tuh. Udah. Naon wis? Itu cek mama bantuan kokoret tuh. Mama mau makan kabi. Kagok keur mimpi. Geus heula tuh mimpina bersambung heula. Lain kumana tuh bantuan? Da emung eta mah pagawan awewe. Geus lah teh udah gerak bantuan mama. Gerak tuh teh baik mangkat main catur. Mas, si teteh na kitu benang diudangkeun. Enan mah. Ayo wis sare. Betul atuh mah. Geus bantuan mama ya. Ih. Ayo siang ngalamun wae. Kok ngamuk? Santai anjing. Arek naon atuh wis? Hayu main catur deui. Ayo tapi lamun eleh, ayo hukuman anak. Naon hukuman anak? Anu eleh, ngeum disiring. Hayu siapa takut. Yang geus pasang heula ku sia kabeh. Heuh, nyeretes wae jeung bebek. Mending aing juga bebek daripada sia juga mata dajal. Geus hayu main. Hayu atuh. Goblok. Naon sia masang hiji? Kan orang teh jomblo, jadi masang catur ge hiji ewang. Anjir. Geus hayu wanita. Wani. Aing heula Sep. Keula dan nu aing maleutik keneh nu sia mah kolot jadi ngalehan. Geuning si teh goblok Sep. Aing hari sia wani ka aing. Henteu Sep. Yang geus aing heula. Yang geus atuh. Tah aing kadinya. Gua tah, lu lupa mikir dalin MTK. Tah aing ka dieu. Tah aing ka dieu. Naon si teh anak ngaloncat 2 kotak. Da anak aing bisa luncat. Lah gitu, main catur mah kudu sportif. Tah aturanna ge ka dieu. Yang geus atuh. Aha. Tah ku aing di dahar, Anjir, ha. Tah, ini sia kan eles. Naon perjanjian tadi? Kunaon sih Asep? Aing eleh hubung ngadu catur. Payah. Emang sia wani ngelawan aing main catur. Wani, Hayo turun. Kira sia ngeueun pa ditu. Naon perjanjian tadi? Yang geus gerai wani mah turun. Naon malah kahanap. siap. Ieu mah sistemna lamun ereh ngeueum disiring. Arek di mana lagi hayu, gawat. Yang geus pasang. Kan mana nu nang, tang jadi mana nu masang. Ih, mentang-mentang aing pangorana hayu ditilah kita. Terus gawat. Pusing mah. Pusing mah. Pusing mah. Geus hayu geraan. Masa anak hiji. Ih, da ieu mah peraturanna baru. Di batur mah. Nanggeus sok-sok lah. Uing heula. Lain heula. Anggeus atuh sok. Tah, aing ka dieu. Sok atuh aing ka dinya. Tah, aing ka dieu. Naon anak bisa mundur kitu.
Nah ka dia pae. Anggot ka dia. Nya masuk ka dia ini. Karena teh kita dihakan deui ku aing. Anjing, eleh. Terus nam susu siasep ka dituneuy. Teh, ada si Dede norwe kieu balik. Duh, kak atuh. Ulin ka mana tuh? Paling gen di saung. Teh Anjung. Ayo atuh jeung mama. Ke jebuluna. Arek nepi ka jambar aja tah wis. Diris. Nepi ka di keadaan maghrib. Balik. Itu si Dede. Mana? Itu. Oh, ayo. Dede, ayo gerak we. Ya heula mah. Gerak ye. Ya heula ih. Balik mah. Anjir, hah? Baju di bawaan. Kumaha euy? Ayo sih aing. Kemana? Ayo we. Ayo. Anjing hah, kat mani jeung putri salju. Oh, siga cewek abis oge nu tingku wingki. Asep. Nih goblok naon sama jeung luhurna. Aurat sia teh. Salah ayo lah. Aing mah susun geletik jadi ke bage-bage. Lain kala menggoda ka siga babage. Goblok geus aya balik.